darajat Allahumma ya rafi'ad darajat. Ieu malamun urang erek ibadah ka Gusti Allah dina bidayah urang api kunaon ai barang geus jadi di luhur nihaya endahan terlena urang kumaha dongeng kibar siso 500 murid mun ngadoa ngebul kibar siso nanyaun doa diterima jeung teu ditarimana bahkan kibar siso bisa lulumpatan di luhur hiberan ku hebat-hebatna ilmu kibar siso tapi ternyata hubu dunia nyana iyalah gara-gara cinta dunia baru siso maut keluar tina agama Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Jelema hebat eta tergantung guruna. Baheula budak SD palalinter lantaran guruna hebat ngadidik ti mimiti angka hiji urang dididik nyeun angka hiji sapoe angka hiji saminggueun naik ke angka 2 saminggueun naik ke angka 3 saminggueun tarap tilah rapih jasa ngadidik guru teh urang geus bisa ku harima kelas 1 tulisanana dina angka-angkaan jeung nulis ae ke kelas 2 pertengahan urang geus diajar tipis tebal. Oh my god. Caranya di pagahan kunyana ye nyekel kapurna kieu ye nyekel penana kieu di pagahan anggangkeun seti kemudian ditendetkeun anggangkeun deui ditendetkeun emang nganggang tendet nganggang tendet ngeunah teh sebenarnya siapa kemana bae tuh nulis sih menulis keluar ti SD teh geus rapi tulisanana ngitung geus bisa dididik ku guruna geus nyaun keluaran SD eta mah hebat lantaran guruna hebat keur carita SD carita urang kitu masantren asal keluaran tidinya bae amil jurumiyahna hebat keluar bae ti pasantren eta pasti alpiahna hebat keluar di pasantren eta pasti bae bilagahna hebat keluar di pasantren eta mah geus teu kacarita urusan ngajina mangan apik hebat guruna ngadidik apik muridna ge bakal milu ararapik guruna ngadidik ke ibadah murid bakal milu jadi ahli ibadah guruna bakal ngadidik kitu pencak murid bakal teu meunang salah saeutik aya kararas liwat dijotos tergantung guruna kitulah didikan-didikan manusia ku guruna lamun aya kiai kopeahna miring muridna ge milu miring lumantak kanyahoan asal kopeah miring we pasti murid anu lamun aya make samping calanana ka handap pasti ieu gentur lain deui mah kos kieu mah lamun aya anu jubahna naek ka luhur sampingna ka handap pasti picung lamun aya ieu mah jubah ka luhur sieun galedeg ka hadap sieun cacing ieu mah kuruj teu kajahoan kabeh ku guruna jadi kuwarga kos gitulah cerita tentang seputar kehidupan manusia secara umum kuari manusia geus hebat dididik peralatanana dididik perpikihanana sangkan ketikanya ngurusan batin geus teu perlu tu nyatanya deui moal jadi atuh dididik batin lamun masih kena zahir perlu tu nyatanya pan zahir mah geus diliwat ieu mah deuk ngadidik teh deuk ngurusan batin nu mantak zahir teu perlu aya nu ditanyakeun deui mantak kudu fikih heula besi di tengah perjalanan keur ngopenan batin zahir aya nu himeng atuh pan teu puguh ieu teh deuk ngurusan naon tah kitu caritana supaya wungkul ngadidik supaya wungkul ngurusan batin zahir teh kudu diheulakeun
singke wudu kebenaran wuduna cai nah kudu kumaha teu kudu nanyakeun pertayamumannya nangis nyaho ilmuna ketika manehanana salat kemudian teu nyaho arah teu kudu nanyakeun lamun nyaho arah ieu kulon sok arahkeun lamun hiji daerah masjid salat tanyaeun wari deuk salat sok kayakinan ka mana kemudian ieu mah nanyakeun hese keyakinan lantaran panon poe timbul yakin teh kapantina tanda panon poe dangjang nanya nyana teh nyaho arah kumaha teu kudu salat masa teu kudu salat geus jadi wali jadi teu kudu salat kudu teu salat baitullahna di mana cek nyana ieu atuh kumaha keyakinan yakin teh pen kudu aya tanda-tanda ieu mah aju kumaha teu kudu salat akan kumaha sih geus jadi wali jadi teu salat pugu wali teh ngalobakeun salat ieu mah teu salat nah ieu teu beres ulah sampikeun ka sulit nanyakeun zahirna sing rapi heula dididiklah zahir setelah dididik zahir geus jalan ka cai kahimeng kuari masoal zahir kuari dididik teh batin tergantung guru lamun guruna soal batin masih himeng keneh bae atuh komo murid sok orang terapkeun beat mangga deka mana maneh deka Allah nah make jeung deka Allah ti Allah nah aku sebab ti Allah aju deka Allah lantaran urang ujung-ujungna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ti Allah ka Allah bener sia deka Allah na bener di imah dagang dek jang naon jang meuli mobil ka Allah lain jang ka jahe bolon sia ijen warungna ijen warung tutup banyak ulah tutup mangarana aya endek tama kos main gaple kapanggih ku polisi teu di luhur lawang jang paranti ke polisi cokot deui blon nya ijan bikin kabatur nyanya sia bener deka Allah bener nah make deka Allah lantaran ti Allah ku sebab ti Allah ku haju deka Allah haju ka Allah kan innalillahi pangbalikan ka Allah maka dihenteu teh geja ka Allah mending ti kuari deuk di ka Allah ke bener jadi teka Allah gengke bakal ka Allah bae maka kuari kula memeh dimaotkeun deuk di ka Allah keun bae heula satungtung hirup di alam dunia deuk di ka Allah bener kegiatan di imah naon maneh kegiatan abdi teh PNS maksudnya jadi PNS teh abdi teh usah uap-uapeun bae lumayan jadi keyakinanna teh gaji sumuhun sanggup teu jadi PNS dan sia yakinkeun ka Allah ente gas ulah beat sia mah gas jadi itu bae jadi PNS bae mun indah ka Allah sing yakin bahwa Allah lah anu garis sekian eureun saya jadi PNS da pahit amat encan sakumaha ieu mah can tambah peuheur karek pahit doang endek moal endek atuh eureun jadi PNS da mangga eureun bener berarti ulah ngambang norekat ongkoh ngawarung ongkoh norekat ongkoh malah kuari boga dagang limbah engke aya wali pedagang limbah tek akur aing mah sia deuk beat endek bener maksud beat deuk ka Allah nah make deuk ka Allah timbul ti Allah ujung-ujungna ka Allah mending di ka Allah hebat nang di mana sih eta nang ti dalang orang dalangnya pinter bener sih di Allah bener sok beat mangga mulai ti ayeuna tujuan abdi di Allah bagus naon pagawean di imah abdi guru naon guru sekolah SD SMP SD aya guru aya SMP naon maksudna
abdi teh tujang dahar anak pemajikan teh tidinya be boga keyakinan ti Allah ai keyakinan mah ayangan mun teu ngaguruan abdi mah atuh ti mana de bisa teu eureun jadi guruna engke abdi dahar kumaha bandeg dididik supaya yakin. Aduh abdi mah teu sanggup ai kudu eureun tina gaguruan los ya ka ditu bae jadi guru bae ulah norekat jadi guru bae sia norekat atuh jangan naon norekat ge atuh geus bae dina syariat. Ji cenah abdi teh yang bisa ibadah di syariat ge jang pangkat sia mah tuh mejeuna. Cenah syariat mah hese ka surga atuh emang beungeut sia mah beungeut rada hese ka surga ieu. Saya emang teh hese norekat. Ngadengeun urang torekat bajeuy sabaru ka kumaha. Lepaskeun urusan dunia, lepaskeun urusan makhluk. Deuk ka Allah pan maksudna ge. Rojol we kiai, wah ieu mah bagus ya kiai hebat. Sorban udeng-udeng na bakul eleh. Bagul eleh, malah aya pangkat ke Habib-habiban zeuti. Enak nih kiai abdi yang belajar tarekat. Pangbeatkeun ayo. Di ka mana ieu kiai? Ka Allah. Nah, iya Allah pan urang asal aja minallah. Haju ila Allah ku Allah. Mending tikfari dik ka Allah kan daripada engke pae kaget datang ke Allah bae. Keur beujina urang ka makhluk ka dunia mending tikfari fokuskeun ka Allah bagus. Fokuskeun ka Allah pagawean naon ih abdi mah magahan ngaji aya santri aya sabaraha aya 50 maksudna magahan ngaji kunaon lumayan santri balik sok guriwel bae teh sasalaman lumayan dapur-dapur tese teteh meureun gerak Allah manen gitu gerak juri selain gerak Allah juri teu mah kos kitu mah sakira-kira nu mere sodaqoh mah burung santri ka sia-sia eureunan magawana emang maksudnya kayak gitu malah aku lagi nyen menerima siswa baru eta pesantren juri temen nu kos kitu kok mau pesantren modern mah teh jahanam mah. Tuh, orang lamun kadengi ku nyana, pasti nyana ka urang nyalakeun, ieu keur ngaji bab naon bejakeun. Keur ngaji bab syariat batul los, deuk sakola di mamana ge di misro los. Amis di jero. Ieu mah keur carita deuk ka Allah, boro-boro modern puguh nu pasantren salaf ge ngaharepkeun ti santri supaya sasalaman, eta teh jurig. Ye, emang kumaha gitu. Geus kiai ulah kusuk buat beat. Urusan baik dari itu santri asal nusugi deketan ai maksud eta mah emang kitu ieu kula mah tolol sia aja baik balik mantap Ki Abdul Halim mah baheula Ki Abdul Halim mah deuk beat jelema teh aya 5 ngajajar deuk asup tarekat ieu diterima ieu henteu geus nyahoeun cenah kajian teuing ieu mah henteu mondok dia henteu mondok mondokan biasa doang teu boga santri ieu mah ustad biasa bae ieu mah boga santri kajeleuan ku Ki Abdul Halim mah ieu hiji terima iman teh tilu geus bae Ki Abdul Halim mah tegas nu ngototan kiai mah nya abdi bareng ka di ulama nya geus urusan bae santri sia ka ditu sia mah bukan santri hayang meuli Fortuner dia mah kos Kipu Doli bae sia mah tungtu make Kipu Doli bae tah lampiasanana padahal masih ge sarua aduh ese dek norekat eureun dagang ai kebergantungan ka dagang mah eureun jadi PNS ai bergantung ka PNS mah eureun jadi guruna ai bergantung kana kaguruan mah eureun nyaina ai bergantung kana ka kiaiana mah ieu teh deuk dibere ilmu mutiara supaya ngagenyai awak kurang teh boga ilmu amalkan supaya timbul keyakinan hiji be minallah ilallah titik abdi nyangakeun beung teu-teukeun tigoro-gorokeun abdi teh ayeuna mah kumaha mama bae deuk dikukumahakeun ge balangkeun sia ku aing daek asal balangkeun jeung mama-mamana terus sia mah kitu abdi mah beneran ti luhur sausa pramuti handap saibas dampal nyangakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti
Iwati masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui guruna geus dituduhkeun ku guruna deui ujung-ujung nama pan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayyidina Husain ka Sayyidina Ali Sayyidina Ali nungtun ka Sayyidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq Ja'far Shadiq nungtun deui terus ditungtun datang ka mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus nyahoeun ka Gusti Allah ayeuna abdi keur meujeuna poek geuneuk maleuk poek mongkleng betara teh jahog kana jalan abdi nyanggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae siap lamun tetani siap lamun teu dagang siap eureun dagangna daek lain daek deui jasana jan dagang ge rugi bae siap aya daek rugi dagang guru siap eureun jadi guru siap pokona mah deuk kuku bage siap jasa abdi mah kumaha guru bae abdi mah deuk kumaha ge dahar atuh mahnya guru teu mere tuh siapa pan ngaberatkeun ka aing lah siapa tuh ujung-ujung nama kumaha guru bae ieu mah pamajikan ge dibawa ka imah guru aduh cak guru ieu mah tsunami gurunya bager tinggal bager ten abdi mah beneran deuk ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngancan nyaho jalan abdi teh mama saya katuh kitu mah mangga puasanya kumaha mama bae oga tuh puasa guru mama murid tidak puasa guruna dahar teu waktuna suk-suk ngawuduk 2 piring berang saya tik dahar beneran tadi mau wuduk do can dahar bentar mah berang makan siang can ngopi teh manis rokok ngeleput bae aya deui berkat di dahar ku sorangan bae cek murid sial teh guru aing teu meunang dahar aya dahar bae suudzon ka guru kade sia ka aing nganggap dahar bae nya atuh lain nganggap jak kadeuleu itu kadeuleu mah nganggap ieu mah kadeuleu mah aja sia suudzon ka aing balik sia ka ditu ulah kitu mama sia suudzon ka aing deuk kumaha teu suudzon atuh jangan ngabibita kula pahan aing mah dahar ge geus nyaho ka Allah ai sia mah pancan nyaho ka Allah nu mantak dipengkekeula besi ku nafsu kanyahoan mama lain nafsu kumaha ya dalekeun ya tah urut dahar mama tahnya tah daging hayam kumaha mah ditepak geura ge plak tuh jadi kotok deui tah lamun saya geus bisa kos kitu los teh dahar bae ge aduh mama nyeun peternakan bae tuh kos kitu mah tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan beri dablon lain gorekat elahan ngajak usaha ka mama aduh Gusti Allah nu agung Masya Allah aku hari didik mulai saya di beatnya mak artinya di beat ya ieu teh deuk ninggalkeun dunia di dunia keneh ninggalkeun dunia ulah aya ta'alluq bener ninggalkeun makhluk padahal ruang riung jeung makhluk tapi hate deuk ninggalkeun makhluk sebab hirup jeung makhluk riweuh mangga tinggalkeun nafsu sebab nafsu kendaraan setan moal beres urang lamun encan bisa ninggalkeun nafsu mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitana lakum aduwwum mubin mangga ditanya deka mana maneh deka Allah aya Allah aya di mana eta buku nu can nyaho abdi oh bener saha nu geus nyaho mama cak saha sia aing teh nyaho atuh ayeuna mama teh nyaho mah meureun abdi ge diajak ka jebur ku mama
abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahueun ka Allah. Saya yakin ka mama, yakin naonna, bae. Teh abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka mama. Saya di ka mana? Dek ka Allah. Di mana Allah? Wallahu alam. Menurut keyakinan saya Allah aya atau aya di mana? Wallahu alam. Can nyaho pangnungtunkeun abdi supaya nyaho ka Allah. Bener, aya kitu mah. Sia ka Allah kan? Naon nu ditinggalkeun? Dunia, makhluk nafsu jeung setan. Geus siap di jero hate? Siap. Dek ka mana? Dek ka Allah. Allah aya di mana? Can nyaho. Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bareng jeung anjeun dek ka Allah aya di diri anjeun. Atuh abdi Allah keheul ngomong haju jadi Allah bae sia. Karek di beat deh jaheunya tuh dek ka mana maneh? Dek ka Allah. Allah na aya di mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Innallaha ma'ana. Aya di mana? Di diri urang. Maksud di diri urang teh kumaha? Can nyaho. Nah dituduhkeun ku mama. Neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri orang sebab cek Al-Quran wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Deka Allah mah neangan lain kudu ka leuweung ja Allah mah dina Al-Quran wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang. Deka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia, lain haju kudu ka leuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang Allah mah. Atuh kudu kumaha? Aji diri urang mentek disebut ngaji diri. Tinggal nu ngahalangan ka Allah nanaon sebab Allah nama aya di urang. Wajon apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apeng-apengan ka leuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wajon teuing kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallahu ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wajon teuing dahar bae oge da balik nama ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Urusan puasa, urusan dahar, urusan udang dipeuting jeung henteu udangna eta mah urusan satu perjalanan. Ai hendak didatangkeun mah ku Gusti Allah henteu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mohon mama kaharti. Tok mulayan yakinkeun Allah aya di diri urang. Wah, terah jadi Siti Jenar ya. Aya belah mana tuh? Zamananya deui bae. Belah mana tuh Gusti teh Allah teh? Ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mah sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artina maneh henteu ka Allah ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu diteangan Gusti Allah. Sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Balikna ka diri urang berarti aji diri. Naon nu mantak ngahalangan ka Gusti Allah? Sebab ihsan teh cek Kangjeng Nabi ge wa huwa ihsan mah ente ibadah anta budallah kannaka tara wa ilam takun kanahu yara. Ente ibadah asa deuleuh ka Allah, mun teu bisa asa deuleuh ka Allah, asa dideuleukeun ku Allah. Mun geus jadi urang asa deuleuh ka Allah, Allah asa deuleukeun ka urang. Urang deuleuh ka Allah, Allah deuleuh ka urang. Eta lah jadi. Jadi ai kos kitu mah perasaan burunganan mama. Geus urang ka mamana ge rarasaan asa dideuleukeun, usaha urang asa neuleukeun eta kan rarasaan. Nah, supaya jadi rarasaan urang kos kitu kumaha? Maka dibeatlah ku guru. Ieu lah laksanakeun ye. Sapenting baca ku manehnya sholawat lah. Kumaha sholawat si mama? Kan salat ba Kangjeng Nabi nu boga kunci surga adalah Kangjeng Nabi. Nu pernah dibawa ke surga ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi melalui Jibril. Anu kuari nyekelan kunci surga teh Kangjeng Nabi aing, dipasrahkeun kunci surga ka Nabi aing, maka sia mun teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal bisa sia ka surga kajen ku kumaha ge lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeng Nabi aing. Lobakeun heula atuh maca sholawat anu boga kunci. Dituntun sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya Allah, kakarak dididik ye. Oh jaheunya sing loba maca sholawat. Sok sapenting sabaraha maca sholawatna 1000
maksud maca sholawat apa dipakai karesep ku jahe tuh sia ngolembar di bae kakarak cikeneh cenah deuk ka Allah ka jahe deui masalahna ieu ai subuh paheula-heula udang antara mata jeung eta aju heulan mana heulan si eta mulai di ku guru sing tenang ya cicing di dia tuh cicing di dia tah nya dia kumpulan sepoe sakali atau seminggu sekali moal bisa tuh teu kumpul mah teu kanyahoan maneh leuleus jeung heurasna supaya kanyahoan leuleus jeung heurasna besi leuleus urut nah iya ilu tuturkeun nya tuturkeun lain sembarangan teu bisa sabulan teu bisa satahun Imam Ghazali 13 tahun Imam Syafi'i 3 tahun terus berbagai-bagai gitu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun kemudian lain-lain deh aya nu belasan tahun teu usul-usul ketika rek maot karak usul eta mah rahasia Allah nu ngausulkeunana mah nu penting cita-cita urang nande ka Allah berangkatna melalui wali yang mursyida wali nu mursyid guru ngaranna nu nungtun nu ngausulkeunna mah tetep lain guru hanya cara-cara jeung metode-metode guru mama tapi we murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya hampir jarang tetep bae eta mah sakadar bahwa ulah diaku eta teh nang guru lain nang Allah kajeun kumaha bodona ge jelema sakola ngitung bisa bae bodoh jasa masantren tetep bae ngaji amil mah ilam annal awamila finnahum bi'atu amilina bisa bae labjatun tarkib gusya labjatin dihareupeun guru bener 5 balik 7 balik deui bisa ka ditu nam segoblok-goblokna ari dididik ku guru bisa bae sok sia baca kuari bisa kalau orang pesantren maraca kitab bisa bae ka jenteng kumaha jeung teu kanyahoan salahna sanajan salah embung disalahkeun misalnya salah kanyawan kuno kurang lembur itu masalah mah si aing mondok nya salah si teu mondok gagahnya na dihareupeun itu mondok mah datang maka imah aing salah ieu kueri dididik ku guru mencara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna aya nu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial geus digesekan ge kelek da datang ka coplok teu daekeun herang eta batu horeng batu bangkong teu kumaha herang Masya Allah Muhammadun basyarun walaisakal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari Kangjeng Nabi mah bagaikan inten yakut mah sagede pentul korek api ratusan juta bahkan miliaran wa nasukal hajari Habib Rojak mah kos batu bangkong satrek hargana paling 500.000 satrek bandingkeun jeung yakut wana sukal hajari itu mah digosokan itu dek hera batu bangkong mah dek hera kalah kekesel nu ngagosoka jadi picin ku jana jadi umpak tungtung nama nah gosokan geus dibentuk digosokan dipoles jadi ku ari hera batu dibentuk geus dibentuk diasah diherangan herang manusia ge sarua dibentuk di pondok pesantren kena nyaho maca kitab syariat kemudian dipoles-poles ku ari make toriko herang jadilah hakikat ya Allah nah ku ari manyana geus dididik ku guruna dahar niat ka Allah nginum niat ka Allah make baju niat ka Allah make samping niat ka Allah lillah sare niat ka Allah
segala rupa ge niatna ka Allah, silaturahim niat ka Allah, ngaji niatna lillah, ceramah niatna lillah, ceramah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aduh, cek pudoli besi unu mere bae geus lillahi ta'ala. Tenang pud, tah mah saya bagianan eta mah. Tuh, geus tah urang geus dilillah belajar lillah teh moal bisa sabulan. Moal bisa 2-3 bulan, setahun, hampang diomongkeun nama lillah, hampang diomongkeun nama ikhlas. Korenganan dipraktekeun mah hes. Ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat, ketika aya kiai ngajina hayang dibayar, ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung, naon bedana jeung nu bodoh ngawarung. Nu bodoh ngawarung maksudna duit, kiai ceramah maksudna duit, alhadin sawa beda tipe doang. Nu bodoh mah bisnis hayang boga duit, ai kiai mah ngariung hayang boga duit, akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit keneh. Geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh, dina maksudna ai duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang. Nu mantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab. Ketika ilmu dimaksud dunia jadi mui, maksud dunia mui tinggal pinter. Naon bedana jeung si Edi anu dagang toge, naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol. Si Udin dagang jengkol maksudnya duit, si Soleh jadi mui maksudnya duit. Atuh hebat sarua pada duit doang, nu ngabedakeun dalil. Kiai mah bisa ngadalil, si Udin mah teu lantaran bodoh, dalil tinggal dalil di akhirat mah lantaran tujuanna sama-sama dunia, bareng bakalna berjamaah di neraka jahanam. Ditanya ku si Udin, "Yai, ulan pan yai ka neraka ulah loba ngomong aing izin." Engke kopen kiai jadi ka neraka kieu pan kula baheula sok ngaji di kieu ulah loba ngomong. Ayo urang babarengan bae. Itu ge Habib Rozak. Aduh. Ayo itu nu saha nu geus hideung Haji Pendi. Aduh, hararideng jadi areng. Kunaonnya ieu jadi ka neraka kunaon? Haji Pendi ngomong, "Haji, ente ka neraka tuh aing ngona maksudna emang dunia tiba lagi." Ayo, dunia ge atuh pan meureun jabatur ge henteu kana neraka. Emang celok ngajakat cenah. Terang-terangan nya di neraka mah geus kumaha atuh. Ai kuari mah bisa terang-terangan nya sumput salindung. Aing ge mah tuh dibeulem. Kiai, kunaon ieu ka neraka? Lah, Golkar gara-gara nama. Dan maksudnya Golkar kumaha? Atuh eta tatina lillahi ta'ala kalaran di Golkar kampanye. Hese lillahi ta'ala na. Kaseret ku DPR Golkar. Itu kiai PDI sarua ka neraka kene. Ambalaya. Dalil tinggal dalil tetep neraka bae. Lepaskan dunia, lepaskan makhluk, lepaskan nafsu jeung setan. Eta teh lain sabulan 2 bulan, mungkin setahun 2 tahun. Perang jeung ISIS mah gampang, perang jeung Amerika mah gampang, perang jeung Nasrani mah gampang. Artina gampang aya waktuna, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun selesai. Tapi perang jeung nafsu dimulai beat deka Allah di harita lah perang jeung nafsu. Ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur, silaturahim bakal ku nafsu ulah, segala rupa bakal ku nafsu henteu. Kubatur diaromongkeun jeung teuing, aing mah diomongkeun ge ka Allah. Allah doang anu ku aing adin meumeut, dipake ka deudeuh karindu ku aing mah. Atuh salah umat saha eta anu ngurusan aing kos kitu mah. Aing mah rek urusan umat, urusan diri aing. Mantak disalahkeun teh ai diri sorangan di urusan batur teh di urusan lain, ulawaka nyalakeun can waktuna.
ku hari nu mantak urusan sorangan can beres urusan batur tungtung napana cak-cakan kuduna mah urusan urang heula sing rapi ketika ansrup di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala ulah aya embel-embel di luar ngaji segala hayang amplop lah hayang berkah lah hayang pangagung lah ieu lah gara-gara can bisa ngurusan diri geus ngurusan batur salah mulai ku hari geus rapi eueuh kahayang ieu mah ye kiai teh hebat di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae begitu aya nu mere di pamarentah mobil mbu yai tari mah teh hayang aing kunaon emang jore hayang bagus aya teh akur ieu badak baki pulol ieu batuh teu ieu mah bung pangagung bung pangalem bung hiji aing mah dek ngajakan manusia dek dicokotan ti leungeun-leungeun setan besi terlena nyana dina paharaman ku aing dicokot perang aing jeung setan anu keur aya di perjudian ku aing dicokot di leungeun setan lantaran nyana kadeuleu ku aing keur dibabawa ku setan ditumpakan nafsuna direbut ku aing dengan munajat ka Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang diagungkeun teu hayang diberet teu hayang dan lain sebagai eueuh kahayang hiji be ridho Allah karak jadi herang ieu di lembur teh lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil baydha fi suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung sapi hideung aya bulu hiji yang celing ka deuleu ieu ge sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup piku kahirupan manusia percis okos bulu nu putih dina sapi nu hideung ka deuleu ku balerea eta meureunanan hese teuing teu mah meureun nyontohanana percis kos huis Haji Pendi ngan loba teuing teu mah huis deui balik teu ka deuleu deui teu mah atawa nu hideung di huis Haji Pendi panjana geus huisan kabeh jembut huisan jembut aya nu hideungan ka deuleu sarua bae teh kitu-kitu keneh nah maka bakal kadeleung ke pangkat-pangkat wali-wali Allah kanyahoanana ieu adalah guru nu ngadidik fala turafu maratibur rijal maka teu kanyahoan pangkat seorang wali illa biasa kecuali guruna saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna Pan Kiai Golkar paingan beak kabeh kunyana guruna tuh kos kitu guru kencing berdiri murid hiber ujana bari hiber kiih bae nama wer nah iyalah kajawan pangkat seseorang adalah ti guruna sebab dididik ku guruna maka nyana seakan-akan kultus ka guru sebab guru anu nungtun nyana ka Allah urang kikiran ge diuk padahal mah ieu teh keur ditungtun dek dibawa ka lawang Allah seakan-akan Allah teh aya di satu bagian seakan-akan urang teh dibawa ka lawangna ngan aya nu asup baju aya nu balik ngan mayoritas balik kabeh udah sagupin asup nyana can keluar sohibul betna geus baralik geus neuleuan bae kebal teuing ngaji lapar can kaburu ieu teh ya dipersilahkeun ka karak dilempeng-lempeng ka jalan anu can berangkat anu dek siap berangkat anu geus berangkat ai wusul maka ditu Allah lah nu ngawusulkeun maka guruna wali muridna sok diangkat jadi wali minimal jadi solihin. Nah ieu mah maksudnakan lain dek sesenangan tetapi dek ibadah ka Gusti Allah terus makhluk kurang di kitu uzlahan padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah
ketika orang boga masalah menang ninggalkan makhluk masalahna deka Allah kuari geus bisa eta tidinya ge ibadah geus mawaan naon sababna si urang kok ieu teu mawaan ibadah teh sangeuk aya naon di jero hate urang ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia cinta makhluk mawaan ke ibadah asal maksudna deka Allah mawaan hayang sorangan kuari ngageser sorangan embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah resep biasa urang mun maca sholawat resep biasa mun zikir salat eta dengan sendirina ko nikmat ngan can datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh ti dieulah urang terus ngopena nafsu ulah nutur-nutum nafsu kahiji kadua geus beres nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bitaba'iyati li nafsi wa hawa kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajen teuing tarang harari deungger cara PKS moal bisa PKS tinggal PKS wacana make jubah emang jubah bisa ngahusukeun wacana calana rek komprangna ka handap haju naon garang-garang samping ka luhur cara potongan Cianjuran emang bisa husuku kitu lamun bisa husuku kitu mah meureun urang Cianjur harusu buktina jan teu biasa-biasa bae jangan ngalengitkeun ria posisi ria teu nyaho titah ngalengitkeun ujub posisi ujub teu nyaho jalan ngalengitkeun ria ujub takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa sakadar lisan mah tuh gampang bae dulur sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang nanaon mangga balik we nya teu dibere berkat nyana nu ngomong nyana anu bendu tadi mah nyana ngomong sing ikhlas bae nya urang karena Allahan bae nanaon ge mah pentatangga ulah sok hayang berkat-berkat geus beres basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat Haji Pudoli kalewat nyana nu ceramah ngomong jeung babaturana kasing salah mulai kita ngomong gitu emang dia yang menang di dia teu lah kajian karena Allah bae kiamat 7 na moal hadir lah itu penyakit eta kos gitu nah iya kan hese nah eueuh di jalan iwalti kudu make metode untuk usul ilallah thariqah. Adapun thariqah nu terserah dek make thariqah naon ente sarua acanan dek qadiriyah mangga anak sabandiyah mangga andek tijaniyah hegae usmaniyah mangga rifaiyah nawawiyah rozakiyah teu anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu ya Allah ya Rabbi ninggalkan dunia mangges ninggalkan makhluk mangges tapi ternyata nafsu aya keneh di jero hate urang nafsu teh aya keneh urang nutur nafsu nutur kahayang pokona waman tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan cilaka kajen kumaha ke kiai ai nafsu teh emang kumaha nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae ieu mah caritana carita praktek bae praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo eta nafsu ngaranna jeung nya nama sok ngarayu nafsu eta ngarayu coba tuh zaknya naja batur ge kiai urang ge kiai kan batur geus boga motor atuh sarua kiai mantak naon atuh ja urang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ja pangeran maha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak kunaon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio oh cak Allah kok tolol teuing sia deka Allah mah teu bisa teu beunang kos kitu
urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah. Urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa eta teh ditegor ku Gusti Allah. Aing bingung merena jak Allah. Ieu hayang itu hayang aya ibadah henteu. Tapi sih ade aya di bab syariat mah tuh mangga bae sebab itu ibadah. Tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diakurkeun izin qalbu. Ari syariat mah hayo bae. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil terus qabla damana nas'aluka hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa faizal hisab. Parawat cak Allah teh pepentaan gitu kan. Kemudian qabla dina Allahumma ya ghani wa agnina ya Allah agnina ya Allah agnina ya Allah bihalalika an haramika. Allahumma salim ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah. Terus bae kabelah dia na Allahumma rzuqni ya Allah terus cak Allah ambalai amat apa minta. Mun ditanya aja Pendi kok panjang amat sih ngadoa BCT diberkatan pendek-pendek teuing mah eta teh aya kos kituan teh kiai teh. Ai di syariat mah masalah geus. Ayo bae satungtung nu talar di jeung hizib-hizibna. Hizib ge dipake ngariung blon. Kipu doli tolol. Hizib ripai dipake ngariung. Ambo tambah hizib nasor emang dek perang. Wow, pokoknya jasa. Di syariat lah tuh emang teh ai masyarakat ada ngadengikeun opek bae. Masyarakat kan geus kieu yo. Geus kieu bae asana ieu mah geusan turun kan ka handap tadi. Pajar deuk geusan naik deui ka dieu. Turun deui ka dieu. Nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk. Iker carita syariat mah atuh satungtung nyana kitu naon ngaranna talar atuh di kabehkeun bae terus. Di tarekat teu meunang kos kitu ruya rayu ka Allah. Doa teh kan ngarayu. Ngarayu teh ngaranna ka Allah. Cek Allah aing teh kudu dirayu. Sesuk ngarayu ka aing cek Allah teh. Sapasna ahli thariqah. Moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya. Moal aya. Sadunya ieu mah isin ka Gusti Allah. Pas apa ini makom naon ieu? Oh ieu makomna ngariung salamet, ngariung doa salamet bae geus. Malah mah kabelah dieuna mah geus hiji bae doana. Asal amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallu alhamdulillah. Ke ngariung ditu rabbana atina fid dunya hasanah. Ke ngariung ditu kitu deui. Masyarakat teh kanyahueun teu talar doa teh mah kiai. Sudah masalah panjang teuing masyarakat embung pendek teuing gitu kene kos awewe panjang teuing embung cek nya aduh ai keterlaluan mah panjangna pendek teuing komo sautet sia mah sok kaju ka mana bae heran aing mah na ieu nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu. Urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti. Sebab eta mah perwatekan jelema dikanarakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu. Ulah-ulah urang hayang soal rezeki, ulah-ulah urang hayang sehat, ulah-ulah hayang ieu mah keur carita hayang sorga bae nafsu keneh. Moal boga makom indallah moal. Wajen jujungkelan moal bisa. Teu meunang urang norekat mementa sorga teu meunang. Aya eta cenah sok kadenge sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi. Ieu mah dibaca sok teh doa Kangjeng Nabi we mah ngahormat ka Kangjeng Nabi. Nah adapun diri sorangan mah deuk ka sorgakeun mah deuk ka nerakakeun mah ngajan Allah ieu. Eta teh lain ngomong doang di hate. Urang mah keur ngaji mah bener-bener mah coba-coba aing deuk kitu teu siap. Besi kan neraka aing teu siap jasa berarti nafsu keneh kan nafsu keneh aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Kimamun eta Kimamun anon gara-garana Cibarusa aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal tuh datang kadinya wow borok di dieu bude borok bilatungan
di Tangerang gak aya keur Habib lamun Jumaah di dia lamun Jumaah di dia di Cilawang pula sok deket jana gagaro bae kurap awak mah kurap ya mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar jadi ku juga garo bae gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adanya jelema eta ulah disingserikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan wah abah teu nya mah diuk lagi ditihang bae Jumaah milu Allahu Akbar ditihang kayaknya mah gagaro bawa turunnya na ruku naonnya nama gagaro batil tapi ngisi bejaan sing ade guys ieu mah keur carita kita di Bekasi borok nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta na bilatungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat ke geus beres salat bilatung diasup-asupkeun deui kitu bae tanya nama asal wudu dikaluar-luarkeun di toilan bilatung asupkeun geus beres salat diasupkeun deui aya nu nanya ki jak kiai lain banyak nu di ki bae gitu ki eta teh bilatung kudu diasup-asupkeun ka kayanya makhluk Allah menang nyieun Allah nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareun nyanana aya di suku kula ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu ngan ketika geus salat mah atuh dahareun nya lamun teh di dieu deuk di mana manan Allah neuneun ge di dieu meureun rezekina di dieu datang moal coba pikiran urang kadinya hayo coba ye aya urang mah diantepkeun leho leho diantepkeun ka dieu ki eta leho nang Allah oh nang Allah tetep teu meunang antepkeun bae kebal-kebal asin meureun disusut-susut oge ieu loba lamun lain wali Allah mamal bisa emang kumaha gitu didinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaekeun ku Gusti Allah sebab nafsunya na tadi kepar urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering ketika dibere gering teh urang mangarasula ka Allah Gusti kieu-kieu teuing hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakarak gering saminggu bae ge cak Allah geus gusti-gustian ye emang naon nafsu bener ketika nafsu geus eueuh gering mah gering bae tuh jangan Allah jangan sehat ge we dicokot bae cenah aing deuk dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing jangan Allah ieu ye deuk kumaha ngomong urang keur ngaji bener ente dibere we gering 2 poe aju bae ente cai lah kadukun lah ieu bebeja bu cenah kiai geus sabaraha rupa ieu bawa obat geus kiai geus dukun geus naon geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan ini kuah nafsu tak iya boro-boro dah hayang surga ke kakak nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhya bihilal hawa teh moal bawa pangkat turun ente masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun modal kos kitu tah dicoba kapan kutuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali bebeja ka Tuhan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek ke Tuhan Syekh Abdul tuh di jembatan purat di menta-menta untuk kenan gawe dengan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus di wali-wali lain ji jakus hebat jasa segala rupana ge kayak kugol ada dicoba coba kutuan seh mejennya nyana kerhes batokna dipikeun bleng bae kapirunan udah nges nyana biasa ndek operasi action nyana neteangan ku nyana batok aing ka mana ya batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana
bejakeun ku salah saurang tuh batok mah nu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun nanaonan paranti usaha aing. Bejakeun ka tuan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nya ndek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia. Geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandang na emas andai kata aya nu nyokot moal di teangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu dianu bahwa eta emas teh aya nu malingan bae sabodo teh urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah. Sugih tuan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia. Eta jelema susah geus diwali-wali orang lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu zikir. Coba hayu jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe emang kumaha gitu urusan jeung Allah. Nah si Tirebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhlukan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia. Alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah diberet teh cinta dunia. Alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah baik ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat kukula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk. Ternyata alhamdulillah kula nu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah. Alhamdulillah ku Allah diberet teu cinta ka makhluk nang Allah. Tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere jancan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener. Oh orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga. Gusti abi ibadah ka Gusti teh hayang ka sorga sama sakali tembung ka neraka. Urusan ka sorga jeung neraka mah teh urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi be ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali.